Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kecap pangantet. Naon sih ari kecap pangantet teh? Hayu urang diajar sasarengan. Kecap pangantet atawa kecap kantetan nyaeta kecap anu diwangun kedua kecap atawa leuwih anu dikantetkeun sarta ngandung hiji harti mandiri anu beda jeung unsur-unsur pangwangunna. Dina basa Indonesia mah kecap kantetan teh disebutna kata gabungan atawa kata majemuk. Di dieu aya contoh kecap kantetan dina kalimah anu kahiji mobil di jalan layang majuna meuni tarik. Anu kadua di buruan imahna loba tangkal kuping gajah. Tah, kecap jalan layang jeung kuping gajah teh kaasup kecap kantetan atawa dina basa Indonesia mah disebut kata majemuk teh nyaeta gabungan dua kecap anu nimbulkeun harti anyar. Salajengna aya conto anu sejenna. Anu kahiji semah nu daratang ukur disuguhan teh tubruk hungkul. Teh tubruk teh hartina lain teh anu ditubruk, tapi teh anu dijieunna dadakan. Anu kadua, kakang narima surat kilat ti lanceukna nu di Sumatera. Tah surat kilat teh lain anu surat kena kilat gitu, tapi surat nu gancang dikirimna. Anu katilu aya tulisan cakar hayam mah sok hese dibacana oge. Tah cakar hayam teh hartina lain tulisanna ditulis ku cakar hayam, tapi hartina tulisanna jore. Anu kaopat, hei barudak, ulah ulin di hulu cai. Hulu cai teh lain caina aya huluannya, tapi hulu cai teh nyaeta tempat mimiti kaluarna cai. Anu kalima, anu kungsi masantren sok bisaeun baca tulisan Arab gundul. Arab gundul teh lain tulisan Arabna gundul, tapi nyaeta tulisan Arab anu eueuh vokalan saperti eueuh hamzahan, eueuh sukunan jeung sajabana. Salajengna aya pancen anu kedah dieusian. Lengkepan ieu kalimah make kecap kantetan anu bener nu geus aya di handapna. Di dieu aya 10 soal jeung 10 jawaban di handapna. Misalna anu kahiji, daun kumis titik-titik sok dipake ubar tradisional. Tah kira-kira naon jawabanna? Contona, daun kumis ucing sok dipake ubar tradisional. Tah salajengna mangga pigawe ku nyalira mana kecap anu cocok sareng leres dina kalimahna. Alhamdulillah, lawungan dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhunnya atas marhatoskeun tong hilap pigawe pancena. Tepang deui dina lawungan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.